Di dia sorangan wae, di dia di ditu sorangan wae, tempatna jika keeng ngeunana naonnya di dia ngadon musuh jujur naonnya bingung aya parahu batur tukangan walungan areupet leuweung arek naonnya ngadon di dia sorangan wae mah. Duh, sepi-sepi teuing. Aun nu ngalewat. Sugan we aya bidadari nu ka dieu. Oh nyanya kan di leuweung. Duh, jadi bingung siga kieu. Keunah di dieu bae lah. Boy, kumaha dilah. Aing mah dipake apel. Malah nongkrong di dieu. Aduh. Aing mah besar pikieu di leuweung posisina teh. Suluh di tukang eta aduh aing mah di mau kopi. Duh, rokok beak deui Tungtung nama nongkrong di dieu. Be santuy kieu Sugan we aing mah hitung-hitung ngojek lah kawas baheula cenah. Jadi katularan bingung kieu gara-gara si Sidik ieu teh kamari bingung. Aing jadi kieu katularan bingung. Nongkrong di dieu sorangan aduh, sugan teh arek nyantai malah. Jadi nongkrong di dieu sorangan kabingungan kieu lah. Antep we lah. Di dieu wae mending. Saha itu asa apa ieu Mang Gondring coba sabeutkeun Iya, Mang Gondring. Tapi ini kos nu bingung ya. Wah, ieu mah katularan si Sidik bakal kos jelema bingung ieu mah Naon Mang? Maneh Paul ngarwaskeun wae teh urang teh keur santai di dieu. keur santuy apa keur bingung di dieu Mang? Maneh mah teh nyahoon urang teh di dieu keur santuy ditambah bingung. Asa piraku atuh Mang, ongkos keur santuy ditambah bingung. Aduh, parah pisan Oh, nyanya duh, keur santuy tapi bingung. Nah, ieu teh eng teh bingung motor teh mogok, nah bingung ya di dieu malah aing terdampar ieu teh Ieu mah pasti pedaek ngabonceng awewe ngan motorna embungeun, jadi we mogok. Atuh sayang, mogok deui lah. Aing mah nya geus we kieu we. Mending maneh enak jeung urang ngadorong motor. Embung duitna Mang. Atuh maneh mah duit we jeung duit aing mah. Ya geus lah. Kalem we aya duitna. Yang geus atuh hayu Mang, mun aya duit mah. Yang geus atuh, ayo. Yuk, gaskeun. Lah, keun wae we lah. A few moments later. Sarean mananya pesen di dewe ini lah. Jadi ka mananya telepon apanya? Halo? Ke di mana budak bingung? Orang teh keur di jalan. Main nu budak bingung meureun.
Lieur maneh mah euy. Liur mana nu liur meureun geus ngomong liur bingung yang namanya kumaha dik. Ah, teuing lah. Rasa jama bingung. Aduh orang deh kumaha tuh euy. Oke lur, kembali di Jing Sim Kuring Manggondring lur. Biasa lur tuh rapi syuting boy tuh. Aduh loba barudak aing mah euy. Mantap boy. Pokoknya mah tong tetep di subscribe, like, share jeung komen boy ya. Topoho kali Pucang TV. Mantap. 1 2 3 Parahu batur kangen walungan hareupeun deuweung rek naon ya euy ngadon di dieu sing sorangan wae mah 1 2 3 lu. Siap. 1 2 3 Ah, iya mah pasti peda kabeunjeun awewe ngan motor nambungan jadi we mogok. atuh cenah mogok deui aing mah euy nyang geus we kieu we mending maneh enak jeung urang ngadorong motor